Yang kakang silain silakan dia gitu ya. Kang kopi. Kang. Oi. Itu disaweun Kang. Usaha. Pak. Apa usaha? Bapak Semar Kang. Hah? Bapak Kang, Bapak Semar. Bapak Semar dong Semar. Kang Semar atuh. Kabayang ku silain eta uas Semar nanti itu sakitu korotna kumu bapana sih. Bapak Silaing. Hah? Bapak Silaing. Oh bapak dewek. Tak hidup mah kudu di penjara gas tuh jangan ge. Baik itu salah paham. Aduh, si culik siap. Eta mah. Ngapa kok siap iku? Katanya tempat saya tahu. Oh, saya enggak kolot. Siap kain deh. Sakitu tukangan kolot teh. Hapunten pada sanes abdi binu bakok mah itu. Nasahan lo bakok ya? Bujur. Culik siap. Ya. Bujur mah di sekolah kan itu Pak Abi Hugo di sekolah teh. Oh, siap lu 13 di kana buksa. Gemoy, gemoy. Blandi. Besok malam lit up the sky over Gaza tonight. Wih, cincang saya goblok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Tawaleh salam we saya tahu. Kumaha cager dawa? Saya dibari pangestu. Pak, yoi, damang bapak, kapan tadi kita bareng nggak sudah jadi ini? Tidak basa-basi ya, itu pak bilang itu. Kemarin aja Mang Bobi Supi kakang Prabu Asradi nggak sehat? Alhamdulillah, ya ini tidak ada kenapa, udah sehat walafiat. Kaki ada lawan dengan rokok itu. Kau perjalanan saya tahu. Atuh di sim abdi mah pada mios adik katindak di siap. Pada mios ayeuna super itu. Terus ngabujengan kali itu berapa kata didoakeun cing sahabat salirakan. Mangga hatur nuhun ngeunaan. Dikatur lagi ku di sim abdi. Mangga kakang mangga. Kakak Sumar, iya Sumar. Ayah pikir saya naon. Eta senal salila patukeun dinu kaula. Oh, muhun. Aduh, hapunten. Suara ini mana duit teh. Akang. Kayak dasar mata duitan ya. Orang makalan. Ayah pikir saya naon ide kusiguran. Cobi. Bahwa salira dan pagusi nyaur di sim abdi. Kieu wakil. Kade kaula di HP kawahman. Ayeuna anjeun bakal parangan Yai Arjuna ka sawarga Manilokat lisan ngabujengan Yai Bima. Kade cing bisa mihapekeun maneh ulah corogong. Ulah disewakeun jeung dilemur antara dirinya jeung di sawarga. Ulah cengos. Suuntang tos atusun nya dia pikir kiri da bisa sakola. Martos. Etika. Terang kena etika apa kena manner. Beretika makin gitu. Kung ieu mah bade tumaros ya kieu. Kumaha? Rupi ti dieu ka sawarga teh tebih teh. Ya puguh we jauhan. Puguh atuh eta mah. Upawa sing dijujuk ku cara leumpang mah ieu teh perlukeun waktu saminggu atawa genep poe 7 peuting. Lalapahan ti dieu ka sawarga Manilokat. Samingguan. Saminggu. Itu lumayan, itu banyak pergi banyak. Ya puguh jauh kali itu deh. Keluar baros ya. Lah cilaka ada udah Keluar baros. naon.
Pangaling marmot para banon siya. Pwede mo ka para mo. Para ini karek cikane mau dikelinci gibas begum sini. Ini para berusaha. Kaya. Terus sayang kalau aku kultus gitu. Jangan samingon adalah bahan itu. Samingo. Atuh samingon gitu mah tebih-tebih gitu mainin saja jalannya sosial dagang di caranya. Syukur dari Indomaret. Ya pugu we atuh kangaranan manusia sarua usaha anu dagang. Kapan usaha teh jual beli anu bisnis. Eta rupa-rupa. Semua saja jalan di dia itu seueur warteg poinnya. Ya aya. Kantongeng aya. Semua. Panginten eta teh rumah makan Padang nu karar itu teh panginten kedah dipeser teh panginten teh cekapu di pelau. Konsumen. Ya kudu dibeli atuh piraku di pelau hungkul. Nyahan. Semua kedah dipeser teh kudu dibeli. Wow. Panginten dipeser teh teh kedah ku artos panginten. Kena aya artosna. Ya kudu piraku ku daun sawu balik bae. Manawi we. Tinggal kieu da. Bikin penyakit duluan. Cek itu isi kodean teh. Aya geus kitu kodean di ku dewek. Kasanto gitu. Sumuhun dipeser teh kedah ku artos. Saya widi Pak. Kedah kudu duit. Kayaknya Sumuhun kapan abdi teu gaduh artosna. Usaha atuh ari hayang boga duit. usaha naon teh. Manawi nu nabung. Sampai tadi ge usaha itu. Dino nabung. Sumuhun maningin usaha ieu. Sebenarnya anu nyawer. Kaya. Sumuhun kapan abdi teh teu gaduh artos kana abdi kedah lumampah ka ditu. Ya. Kumaha ieu? Can aya bekal, can aya naon. Teu gaduh bekal teu gaduh naon. Wayahna kudu usaha na batur teh teu barang beuli ge sarua usaha. Dinu usaha heula. Nya deh. Aya tah urutkeun teh bener. Tapi ka hese bisa dikasih tuh da ya. Susut. Kieu disun masun. Kuat. Sulit. Pada belak-belakan ya abdi mah. Belak-belakan kuat. Bikin banyak kena duluran. Pada nyebut artos ya abdi ini prekaspon. Udah poin we. Oh. Deginjem duit mana teh? Sumuhun. 100. Deginjem duit sabaraha? Pinjamlah 100. Tidak ada uang pada beliau, pinjamlah 100. Biar silaturahmi tidak putus. Aku. Pinjam 100. Kalau tidak ada 100, 200 juga gak apa-apa. Tahu. Urang pokoknya tuh yang dekinnya duit mana teh. Jadi kali itu kasih heula. 100 gitu deh. 100 ya Jun, tong ageng-ageng teh bisa sangawikeun anak. Paspor heula. Iya, atuh ya. Hari ini duit mah ya bawa ya. Kabar dalam aya, kabar 100. Alah, paspor heula ya. Kayak diwikeun deui. Hakeun 50.000 cakep. Aya gocap. Kan aya setengahna gini. Pada setengah ratuh 20-an 10 hiji. Semua serius ini. Udah percaya nih kapi. Aya duaeun. Percaya kalau tak ayam 50 detik bawa gua. Tak bawa. Lumayan Semua di kan, kapi kopi pilihnya. Tapi Kita mudula kopi pulan. Misalkan ini kopi. kamu kisuk dipotong. Itu udah sok ngerakin, sok salaman gitu. Saya tahu. Cici, wala ka sa kusiya po rin nabutin po. Palindan, irahabi ka na kanina isun. Rek naon ka dia. Kanina kumaha, maksudnya ito. Grabe lang deui ka. Sumuhon irahabi ka na kanina ngabantun ano sa palina din, 50 na. Itu keras. Wawa ano sawari na din. Sumuhon. Kumaha, ito kalau tinggalti. Cik. Urang bejar beas ganyan. Cikan sok, jelas. Pada abdi kita tadi kena buat artos dengan salira sabaraha. 100.000. Salira nu biaya sabaraha. 50.000. Dupi ka 50.000, hoyong jatuh 100 kira-kira sabaraha. Gocap. 50.000. Saja dari salira teh gaduh sabentar ka abdi 50 iraha gitu. Sekarang kami bolak-balik ka dieu na. Bisa kali jalan.
Nah, jadi aing nu boga hutang ieu teh.